Tuh aing mah para rusing kieu euy. Kemana nya? Ulin ke Suawan sugan aya. Duh aing pamajikan tadi. Suawan aya teh nya euy. Wan? Men, Kenal euy. biasa ngopi dia kumaha? Aya naon cager? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah mun selalu leus kitu sia teh kunaon? Hah? Aya naon? Para rusing. Pusing kunaon sia mah? Lah jadi lalaki loba ka pusing. Boga duit mah ulin we. Para rusing di imah. Kunaon maneh? Bajikan kunaon? Ayo ka hiji kukulutus we ayo we. Kukulutus kunaon masalah beas, masalah baju, masalah naon ye dengekeun. Ai jadi lalaki kudu gagah, ulah sok sieun ku awewe. Naon awewe mah kumaha ceuk salaki. Gitu. Da kumaha tuh ya? Maneh mah kos bengkong sia mah kena naon teh. Ye, kari awewe mah kumaha teh tuh kitu kumaha ceuk lalaki diatur ge ku lalaki. Tutah ti wae di. Jeung da saha nu pamajikan maneh? Mantong naon? Sia teh da lalaki. Kumaha urang itu? Kudu gagah kos aing. Tah, deuleu aing. Sia teh. Das, pamakan kantong. Kalau pemajikan aing. Kenaon tuh? Lihat-lihat teuing lah. Tuh, pemajikan aing kitu. Jadi lalaki mah kudu kitu. Kitunya mah. Betul. Ente bisa urang euy. Ulah teu bisa. Yo tembongkeun ka lalakian sia mah. Kudu kieu gitu urang. Ya, buka saing kumaha. Das. Pamakeun sae. Das, aya ngeunum ya? Naon atuh? Tani tahu wae. Teu naon tuh? Wae. Ih. Oh. Ganda aya kieu we, aing tenang. Pamajikan aing kumaha aing. Tapi galak ya kacirina mah. Galak, tapi kan aing kudu leuwih galak lalaki mah anjing lah. Naon? Ente sieun. Aya HP mana maneh? Aya apa? Teu sieun teh. Cik urang minta nomor HP heuh. Sok. Dos, pamakeun apa cek ya? Ya ampun. Hayu we nita-nita. Pan orang tekan gagal. Atuh mah ulah sok itu deket tamu anjing. Sabar mah. Ya, info sarang. Geus. Sakit teman wan urang. Ya kudu kitu ye. Urang ku awewe teh. Ya anjing. Kawas tutut ya. Nah naonan. Kagak awewe mah aya duit, bere eueuh duit. Anjing kieu we. Kieu kudu kitu. Bari kieu nya melak cangkeng. Lain melak cangkeng maksud teh kieu tah tebokeun kagagahan ka awewe mah. Ulah amun ayeuna awewe gagah, maneh kudu bisa leuwih gagah. Kitu. Ngerti? Bisa. Jadi intina kieu awewe kudu nurut ka salaki. Salaki kudu ulah sieun ku awewe. Erek kumaha erek kitu rek kieu ge awewe mah kumaha ceuk salaki. Lah itu ulah sok ieu ku awewe naon anjing. Enak awewe init, neangan deui lalaki mah gampang anjing, bener tak? Boga wenang. Heeh. Boga wenang. Mah, mereka mana? Balik ke mana? Cicing kana ieu naon atuh mah teh? Atuh mah ieu udah balik. Hayang aya mah rudet pusing. Iya aduh. Aing balik heula nya. Ke mana, Mak? Kemana? Sugan teh siga nu heueuh kitu. Ih, belum balik. Seseun lepet sok Gerek gesuan aing gerek. Ulah balik.